jadi unsur nu dipikaresep ku wargi kota. Bandung ayeuna jadi salah sahiji kota anu perkembangan photobooth panggancangna di Indonesia. Photobooth ayeuna aya di segala penjuru kota, di pusat belanja, kafe, nepi ka tempat wisata. Photobooth gaduh daya tarik sorangan khususna keur barudak ngora. Persebaran foto booth di Bandung didorong ku tren nu keur naik daun di kalangan barudak ngora anu resep ngabadikeun momen ku cara nu praktis jeung pikabitaeun. Foto booth mere kamudahan dina pamakean, di mana pamakengan kedah milih frame, ngagaya, tuluy hasil cetakanana langsung keluar dina sababaraha detik hungkul. Di Bandung sorangan, foto booth remen ditempatkeun di lokasi-lokasi anu strategis, kawas kafe, jeung tempat nongkrong anu instagramable. Nambah daya tarik keur nu datang nu hayang ngabadikeun momen bari ngarasakeun suasana kota. Teh mau nanya, yang membuat warga Bandung suka sama foto booth itu apa? Kalau menurut aku tentunya karena memang lagi hits juga ya, mungkin lebih ke foto sama teman-teman, terus habis itu kayak harganya juga menurut aku masih terjangkau ya, apalagi minimal foto booth tuh biasanya sama teman-teman biasanya bisa bagi-bagi gitu uangnya gitu. Jadi menurut aku salah satunya adalah murah dan juga emang lagi trendy aja sih gitu. Terus yang kedua, boleh nanya lagi? Boleh. Yang kedua, kunaon wargi Bandung teh suka foto booth? Karena mungkin memang culture-nya gitu kita udah sering banget mungkin sebagai kenang-kenangan bersama teman-teman gitu atau sama pacar gitu. Terima kasih teh. Sama-sama. Foto booth oge dianggap salaku media pikeun nembungkeun kekreativitasan sarta jadi cara pikeun mintonkeun kaunikan diri. Utamana keur generasi ngora nu hayang ngabagikeun momen berharga boh secara digital boh secara fisik. Sajabati eta, harga nu kahontal oge jadi salah sahiji faktor naha foto booth dipikaresep. Sabab mere kesempatan kaloba jalma pikeun ngarasakeun pengalaman foto nu pikabungaheun tanpa kudu bayar mahal. Ku gabungan inovasi, kemudahan, jeung nilai kenangan nu dipasikeun, foto booth di kota Bandung lain jadi saukur tren sementara, tapi jadi bagian tina gaya hirup masyarakat kota kembang.
Ku gabungan inovasi, kemudahan jeung nilai kenangan nu dipasikeun. Foto booth di Kota Bandung lain jadi saukur tren sementara, tapi jadi bagian tina gaya hirup masyarakat Kota Kembang.